hayang kene sarana Raden. Aduh. Dalah di kumaha geuning perang teh kieu kanca. Kabeh jadi agojo temaehannya di paehan. Piheung teuing kaula oge piheung ting isu pageto gugur teh. Tapi paren deri kitu najan kaula eleh. Lawan Purisrawat teh jadi halangan lamun teh berupaya. Hancur lebur papan ketulis teh halangan pikir sediahi. Raden Gatotkaca Abimanyu mugia air tempat kanikmatan. Ieu mang anu nyaksi kana riwayat hirup dari anjeun duaan. Deui syuting pageto bakal keturkeun kumaha. Da geuning kitu kanca hirup ka kungkung upati maot teu apa di mangsa mun datang sok rajin ngarodohohan teu pilih-pilih mangsa. Baca kaki Kadang berang, kadang penting. Kadang awewe, kadang lalaki, kadang kolot, kadang ngora leuwih di heula. kalau tebudak Dedeh teuing. Generasi ngora kumata anu parantos perlaya di medan Danalaga. tadi ku andal gitu eta Geus jadi catatan sejarah yen Gatotkaca Abimanyu gugur belaan nagara jeung bangsa. pahlawan disebutna ge Sugan we katurkeun kumang tepak lacak di Raden. dah-dahan reus Sampurasun. saha mantu Sa tata abdi saha abdi abdi pot Ren Tisana dia sareng pun bapa sareng pun adik biasa we samiri ya kena ya Kakang Semar pulang geningan ngerasakeun ka dieu nu mawi nu ya lan wa meni asa narineung kieu waduh sawaas ku kajadian nu karanapan larat tunggarana para Pandawa amin lejang ketir ya mah kade kabarudak kuncu ulah loba teuing heureuy kitu nya penting bencana aing lalu kayaan keur ketir kitu cu tiga rawe babarangan mereka Semah pangabatos kahonyuk juragan nuhun damang hibar manawi teh keunjeun Arjuna rumawi nu kalarasan juragan Arjuna teh disarangan ku Gusti Batara nuju ngobrol aing di waga ngeunaan ieu perang dina mangsa dinten enjing ya salah geuris lain ada pangestau neraka syukur sageureum mah deuleu akan kemana manglan nya tak kitu teh ai lahir mah cager ai hate we teu teh tapi itu di perang maka di sini golongan dewek ayeuna karingarana was bageuna maka ningat teh pisan tapi perjalanan salarea nu bageun teh leuwih ti heula ngor teh nah yang jahat panjang umur gara sok itu juga ada aneh kata-kata Sembah pangabah dos bulan oh terima cenah tarima ya oh iya saya kadewe sing atos mohon bulan sing atos dina mangsa jeung hareupan perang dina mangsa dinten enjing mudah-mudahan ginulur karahayuan yuk kasih apa biuk sete kapudeg gitu dari masyarakat budeg ya ka halangan buangin ya non itu biuk jang saya
Dek. Jika nu gila gitu. Ieu bujur kuat katengeng ieu mesti. Batur mah loba nu begang mikiran perang da ieu mah da lintuh we. Di tukang dengklang digigir buncir di hareup bureuteu. Dihandap gila. Dihandap gila. Nya Tepuk keretan. depu keuretan kiri lemak jenuh nepi ka kieu. Lemak jahat. Oh, ieu kolesterol, Wah. lemak jenuh, Segala campuran, Sam lambung. singkayo. Waduh, Segala beuki barang dahar. tempur-tempur di tukang yang bapak juga awewe gitu ya, juga ibu-ibu. Merangsang pisan tuh. Dicekal oke kak ngenyoy gitu. Ibu. Tong sok ka mana karap sia bisi kepret wae ge. Main ka ayah. Ambak kan. Bapak malah mun make tali kutang di tukang. Bahaka. Percis saya juga ibu-ibu. Ada pakai tank top apa bang? Ganti bapak potong bapak dah nyebatna ganti we ku umi. Sia dibanding wae. Beratna. Kemana karap wae nya sampah teh sia teh. Ai. Sabar Pak, sabar. Kayan di pangperangan kieu mah ada para laur urang teh. Atuh mah takal make jeung ngeureun dewek, lain ngaheureuyan. Realita realistis. Nah, si kurang ajar. Nyanggakeun sama pangabaktos ulah diterima lah. Ceut. Dina waktos ayeuna ginanjar kawilujengan ulang. Iya, yuk lah. Yuk siap mangga. Pak, ya. Kade apa ulah payun teh dina mangsa perang. Ya. Dewek oge sadar diri masalah eta. Ngukur ka kujur. Mohon. Lain kuna naon Pak nu diandalkeun kurang sadayana juragan Gatot Kaca parantos gugur. Jago teh tos daya. Dipiheulaan ku juragan Abimanyu. Si horeng geuning daya nu gagah Pak di pangperangan nanya Pak. Ya. Nah, suratan. Ai jelema balager mah nepi ka pondok umurna, ai pun lanceuk nepi ka panjang umurna teh. Oh jahat. Kepret cek waing. Ngarekeun jahat ka akang. Namun modal jeung anjing dewe sia teh. Sugian. Lain ieu mah. Karugian wae bener dia. Jika teh mun aya di dunya teh kasih karugian we sia teh ka ini. Eta kitu sigana. Heeh. Tong heureuy nya. Dina heureuy sok jadi pasya ka itu nasya. Ulah. Mohon Pak. Yuk seling. Pelan. Yuk sae Pak. Urang sare meuni cararangkeul teh ieu awak. Pasti ya. Nitip gadosa kedeung Astagfirullahaladzim. Nah, sia. Pugu dahulu aing di pamidangan. Leungeun kenca nu kaceresangeun mah. Si kurang ajar. Bina-bina teuing cenah.
cokor sia bisa ngejedok. Bisa ditelepon atau campur. Hah? Jadi carikan Kapina-pina teuing sakayaan kieu heureuy jeung heureuy sakeplok. Jeung nu diwara we. Ieu teh hareupeun saha ieu teh kekayaan kumaha sih? Kolot mirana mah. Rek kitu we nepi ka kolot sih. Hah? Yang itu diwara carikan cicing kan Kapina-pina teuing sia. Ngidok sia. Mumun Pak. Ngidok. Siap babe siap. Tong heureuy mata kita oge siang mitina oblok sedih. Adi carikan ke mana? Sabar wah sabar. Sia sabar itu ya. Mama. Karep wae. Dicarikan Naon sih? Naon? Noyak aing. Henteu. Ih. Cicing sia. Lebih kahit. Kita sekarang kau siapa tak kami mah? apa ya? Aduh, telat atau nangis deh. Namanya badai yang diulang ya. Kurang ajar justru ke aing. Bina-bina teuing cenah. Goblok sia. Punten agak. Oh, ini. Padahal naon aja maksudnya. Bro, gimana kali ya?